Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sadayana sarta canang urang ngalajengkeun ieu pangaosan urang ngaoskeun suratul Fatihah heula dikhususkeun ka Rama Namang Duhay nyaeta Bapak Mardi nuju teu damang, mudah-mudahan mantena kuasilahna ieu pembacaan Ummul Quran mantena sing diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kagunturan madu karahmatan dipupluk rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala dina teu damangna, mudah-mudahan disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah ba'dal madhkur fi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun dideukiakeun ka kersanan zat nu wajibul wujud ayana nu janna Gusti Allah. Mantena nu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 12 juz 2 jajaran 12 dihanap. Ieu hikmah anu ka 168 wurudul faqat. Aya sadenanya? Aya. 12 dihanap. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul faqati ari ayana pirang-pirang pangabutuh eta ayadul muridina lebarana jalma anu ngarepkeun wusul kabeh ka Allah. Ieu hikmah anu ka 168 ajengan musannif teh martelakeun wurudul faqati ayadul muridina, di mana-mana muridin keur loba pangabutuh atawa nuju fakir atawa deui nuju kaayaan rupek eta teh lebaranana muridin anu menuju wusul ka zat Allah Ta'ala.
Jadi muridin sok aya dina keayaan dua tingkah. Karena memang di alam dunia mah alam anu serba papasangan. Aya beurang pasti ayana penting. Sehat pasti aya gering. Kuat pasti aya lemah. Untung pasti aya rugi. Tah eta teh sunnatullah. Di alam dunia pasti nandangan sapertos kitu. Teu tiasa aya nu mondah. Naon sabab? Sabab dua-duana oge tos katangtosan Gusti Allah. Eta tos dicatat di Lauhil Mahfuz. Senen urang diuntungkeun ku Allah, tah untung teh pasti datang sok sanajan secara dohiriyah aya nu ngahalang-halang. Senen urang bakal dirugikeun ku Gusti Allah dina urusan usaha misalkan. Sok sanajan teu dihalang-halang oge. Atanapi sok sanajan secara dohiriyahna secara tertulis pasti datang untung, datos dicatat di Lauhil Mahfuz ayana karugian pasti eta rugi teh pasti datang. Artina ketika urang ge umur oge kitunya, umur temandang urang ora keneh, temandang dumeh urang keur jag-jag waringkas. Temandang rerempo, tenambang temandang kuat atanapi lemah. Pami Allah tos nahsis, misalkan tutup umur. Janten kaayaan di alam dunia takdir teh moal perparibasa teh mah moal nyalahan. Cek Allah A ya pasti datang A, cek Allah B pasti datang B. Tah pikeun urang dina makom muridin sabenerna mah terjadi makom muridin oke dah. Penting pasti datang nya, beurang pasti datang. Misalkan golongan abidin pasti eta teh ngalaman beurang, ngalaman oge penting. Urang misalkan makom muridin teh hiji jami anu hatena menuju arah-arah Allah. Artina ketika ibadah teh hayang nepi ka Allah. Usul berarti cita-citana ka Gusti Allah. Ta eta muridin dina nalika muridin loba pangabutuh pasti eta teh aya pangabutuh. Aya yang keur teu aya pangabutuh. Di aya keur muridin keur tenang atanapi ngabahasakeun keur amis, aya muridin keur payet. Eta teh sunatullah. Henteu dumeh ngabahasakeun kieu aing cenah gara-gara ngaji tauhid ieu kitu nya, gara-gara ngajalankeun suluk jeung taroki hidup dunia malansar gitu kan. Salaresna mah teu kitu. Da makom abidin oke da pasti eta teh kadatangan. Justru orang sebagai muridin mah langkung spesial salaresna mah. Dina nalika datang amis ti Allah ka muridin, berarti tugas muridin leumpang tina amis menuju Gusti Allah. Terus misalkan tina payit dina muridin mah gampang, berarti lempang tina payit menuju arah Allah Gusti Allah. Jadi amis penak sareng keagungan Allah, payit oge penak sareng keagungan Gusti Allah. Jadi dijadikeun jalan balik ka Gusti Allah. Eta tah spesialna muridin. Naon sababna dijadikeun balik ka Gusti Allah? Pan biasa nak muridin masuk di bekelan ku kailmuanana ya. Ai muridin mah berarti cita-citana tos ainul yakin atuh ya.
Di balik ainul yakin eta muridin berarti dibekalan ku ilmu yakin. Jadi aya ilmu ketika rugi dibere eta teh pikeun muridin mah eta rugi jadi sobar. Takut terjadi sobar eta proses pikeun muridin karena memang hate keur menuju arah-arah Allah. Dina nalika rugi kumaha carana kuring salamet dina keur karugianana kitunya. Dina kerugi hate muridin berarti lempang ka Gusti Allah. Kerugi oge berarti terupek hate. Naon sababna? Sabab ieu kuring rugi, ieu teh takdir nu teu tiasa dipungkir ti Gusti Allah. Tandana berarti abid Allah, ahli Allah anu sidik, anu bener teu ngarasula. Ya. Henteu protes, henteu komplain karena takdir Allah. Artinya ketika datang rugi teh hate langsung nyaksi da ieu teh takdir Allah anu dibikeun ka diri kuring sehingga ieu kuring rugi. Artinya hate teh jadi nampi abdi Gusti ieu takdir dirugikeun ku salira Gusti. Tah tos nampi eta ge tah aya rasa nampi takdir ti Allah eta tos kenging poin plus. Eta salah satuna tanda urang teh ridho ka Allah pangeran urang gitu. Ngaran ridho kana pangeran urang sapertoskeun Allah Subhanahu wa taala maparinan takdir, ridho urang di pangeranan Allah berarti kedah ridho kana naon-naon anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Sok sanajan ieu diri urang ieu kaayaan teu sesuai jeung kahayang urang. Jadi tingkah muridin teu merkedeweng. Tampi tah takdir ti Gusti Allah. Nun Gusti ieu takdir ti salira Gusti ditampi ku abdi. Tah dina didinya berarti tah nampi takwid teh nya. Di balik takwid eta nampi dina hate otomatis hate teh henteu panas. Di mana hate henteu panas berarti eta teh ciri alamat si muridin aya dina makom sobar. Karena sobat teh purudun nafsi an alamil balwa tiis hate dina nalika kaayaan teu sesuai jeung kahayang dirina. Tiis hate teh ta eta teh sobar namina. Pami sobar kitu berarti eta teh usul ka Gusti Allah dina nalika rugi. Kitu tah. Antukna tiis hate dina nandangan rugi berarti tenang hate, sakinah. Ya, tamaskun. Hate tenang ketika rugi. Matakan aneh lamun ukuranana secara umum dohiriyah. Nah cina amang mapan rugi ieu teh. Nah meuni santai ya hirup teh. Mana meuni tenang ya hirup teh. Ari anu tos bisa ngawaler mah tentang kailmuanana, bahkan eta teh ngajantenkeun syiar kanu sejen supaya dina setiap kaayaan eling ka Gusti Allah. Kumaha jawab muridin? Hei mang, kuring rugi ieu teh takdir Allah. Lain kahayang kuring ieu rugi. Kan dikitukeun tak ku muridin anu tos boga ilmu. Ciri tandana kuring abdina Allah berarti nampi kana sanes kanten takdir Allah ditampi ku diri kuring. Moal kuring mah moal komplain ka Allah, moal ngarasula dina kaayaan. Da ieu hiji tanda takdir ti Allah. Lamun di sekitar urang ningali tingkah urang sapertos kitu, luar biasa sebenarnya. Eta ngajantenkeun iuh-iuh ka sekitar urang. Naon sababna?
hate urang keur tiis sakinah tamaskun hate sakinah. Ari hate sakinah mah pan ngetiis hate mah dina keriungan oge ngajantenkeun adem we dina riungan teh, ngajantenkeun katenangan. Matakan bener ilmu tauhid anu secara dalil tafsiri eta ngajantenkeun fardu kifayah, artina ngawakilan salemur lamun aya hiji jalma anu tafsil eta moal matak jadi dosa salemur. Artina berarti mere iuh-iuh ta eta rahmatan lil alamin teh, menjadikan rahmah bagi seluruh alam. Atau lain ukuran bahasa seluruh alam pikeun urang mah da memang naon makom na urang teu tinggi-tinggi acan, atuh makom urang mah saimah we, menjadikan rahmah bagi seluruh imah urang gitunya. Kulantaran ieu hate tiis purudu nafsi an alamil balwa. Coba sebalikna lamun datang rugi ngarasullah tajong pampong beledak ya, atawa tepikeun ka teu daek dahar-dahar acan. Sabenerna mah eta teh picik jelema sapertos kitu. Naon bodoh ngartos teu jalmi bodoh tingkahna kumaha, ngadaar arek nginum es jalma bodoh mah ditiupan heula eta jalma bodoh. Da dumah ieu teh es cenah ngebual ditiupan ku manehna. Ta eta tanda alamat jalma bodoh. Jalma bodoh mah berarti ketika naon? Ketika rugi ngarasula amek-amekan tepikeun ka teu ngeunah dahar. Sabenerna mah da mana teu dahar oge na moal ngajadikeun robah jadi untung. Matakan mendingan dahar atuh eta mah gitu. Tepikeun ka ngopi teu ngeunah atanapi udud teu ngeunah. Wah, sebenarnya dikitukeun oge coba ngeunahkeun we ngarokok mah jeung udud jeung ngopi ngeunahkeun. Da sanajan kerugi teu dingeunah-ngeunahkeun ge da isukan moal berubah jadi untung, tetep rugi mah moal bisa dipondak. Jadi iuh-iuh tah. Urang genah teh, urang berbinar-binar teh. Nah, urang muka berseri-seri teh ketika urang rugi. Pan ditinggalin lagi ngeunahkeun. Dina sekitar orang, ku pamajikan ku anak orang, kenapa? Terus purudu nafsi biasa nama tarku sakwaan alamil balwa, tara ucah aceh kabatur, tara ucah aceh, tara amang omong komo update status, kuring rugi, cenah kang pan update status mah genangeun ieu. Da emang insyaallah sih update status, lamun misalkan update status rugi dina WA, insyaallah eta teh. Kapusing hilang selama 24 jamnya. Jadi 1 kali 24 jam update status kan jadi hilang teh. Hilang kasusah teh. Heuh keur update status doang meureunana hilang. Jadi tos purudu nafsi mah tos tiis mah hate teh pasti eta teh ninggalkeun amang omong ka batur. Kang aing mah rugi puguh ieu kamari. Gede rugi besar. Nges kasih be ngomong dia rugi deui. Nges ka tatangga ngomong rugi deui wae. Ka anak ka pamaji ngomong rugi deui wae. Nges rugi. Tah eta teh tanda henteu sobat. Dina hate lamun aya tanda narima kana takdir sok sanajan pait. Hiji berarti narima hate jadi tiis. 2 teu ucah aceh ka batur tah tanda nagen tah makom sobar ya. Naik pangkat di mana-mana sobar berarti moalila eta isukan pageto berubah jadi makom subur karena memang tajali Allah ku jenengan as-sabur. Matakan sok dibahasakeun sing sabar jang ngaran jalma sabar mah pasti subur. Ciri alamat eta teh rugina moal lila. Pamitos pendak purudu nafsi tarku sakwa an alamil baru moal lila. Artina dah dina hate teh menteu rezeki kuring lain tina usaha. Rezeki kuring mah ti Gusti Allah.
Jadi rugi nage dugi ka Gusti Allah. Rugi tah. Ta eta teh takdir. Moal bisa dipungkir sok sanajan urang keur suluk jeung tarofi. Da abdi dina oge da pasti datang rugi. Sugan misalkan mang geunaheun amat cenah ari abdi dina mah nya henteu eta. Henteu naon teh henteu rugi-rugi sugan. Untung terus-terusan. Ih aya. Matakan ulah hana-hana. Justru dina hikmah ieu dina nalika ieu muridin loba pangabutuhna hatena rupek eta tanda muridin keur lebaran wusul. Pan benten jalmi anu tenang hatena jeung jalmi anu hatena kerupek. Biasana mah dengan lirih we nyamat-nyamat Allah. Ya Allah, kitu kan kitunya. Keur payut teh memang biasana mah segala macam digawean eta teh. Biasana mah pan bahasa lebaran teh bahasana teh pan sagala naon? Sagala ayanya. Teu sagala eueuh lebaran bahasa lebarannya. Sagala loba. Artina ke lebaran mah baju weuteung nya. Duit merkis, kamaman seueun. Gagah pokokna lebaran. Tapi mari-mari dina keur muridin, keur rupek, keur fakir eta lebaran musul keur muridin. Tukang cenah kitu mah mendingan rupek we atuh nya cenah supaya lebaran musul. Artina lebaran musul teh berarti panen musul, panen nepi hate ka Gusti Allah. Pan lebaran. Ya tapi pan lebaran itu segala kurang cenah Kang rugi berarti teu boga duit teh, boro-boro berarti kadaharan. Atanapi naon teh pakaian. Nah cenah disebatkeun lebaran tah di dieu dikupas. Lamun dina keur kaayaan rugi, keur kaayaan rupek kurang lulus. Ya, matakan ieu ilmuna kudu digali bener-bener digali dina keur kaayaan urang rugi. Keur kaayaan urang rupek. Naon bae da bahasa rupek namanya? Bahasa rupek namanya. Bade naon bae lah permasalahan hirup ya. Tah kudu digali. Pan ai sajatina mah lebaran teh baju weuteung nya. Duit loba. Awak cager, dahareun ngaleuyah. Bahasa lebaran. Lamun muridin mah kaitung lebaran teh mun sagala eueuh. Aduh, bahaya nya. Ketenang heula urang minum heula ya. Jadi kudu mikir nu mendalam ya. Ya sagala eueuh cenah muridin. Jadi teu boga pamajikan teh ulah ngarasul eta lebaran wusul eta teh. Ya. Muridin rupek bahasana teh semplek nincak semplak. Eta muridin lebaran. Asa sararieun cenah Kang ieu bahasa. Jadi pangabutuh aya, pamasukan teu aya. Dina saat eta tah urang teh muridin leger lebaran. Ya, hari raya. Tipa pada jalma teh teu aya kepercayaan. Datang tidak dinanti balik naon gitu cek gitu. Tah eta muridin harita keur lebaran. Urang gali nya da pasti kaayaan takdir pasti ekos kituna. Ya, tong sieun urang gali ye ilmuna dina nalika kagali ilmuna kapanggih ternyata dina nalika harita teh urang teh tingkah teh kudu kieu. Ieu urang gali. Akan mudah-mudahan dina wong ieu kenging paham ti Allah nya. Karena yang kudu muter otakna. Al-a'yadu ari lapad al-a'yadu eta jam'u idin tuh jamakna lapad idun naon lebaran wahia jeung ari itu a'yad eta al-auqatu pirang-pirang waktu al-a'idatu anu balik ala nasi ka manusa
bil masaroti kana pirang-pirang kabungahan wal aprohi jeung tegesna pirang-pirang kabungahan. Lebaran loba bunga gitu bahasa lebaran urang mapan loba bunga teh di mana beunghar kitu nya di mana loba duit. Ari anu menuju arah-arah Allah mah definisi bunga teh di mana fakir. Ieu bahasa fakir lain nemrakeun bahasa kaayaan secara dohiriyah. Sing inget fakir teh takrifna logatanana rasa dina hate banget butuh kana pitulung Gusti Allah. Ya kudu ditancapkeun ieu rasa fakir dina diri urang. Isu kudu fakir, beurang kudu fakir, sore kudu fakir, peuting kudu fakir, isuk deui kudu fakir. Naon? Hate banget butuh kana pitulung Allah. Ta eta fakir. Ieu soalna kuncina fakir. Ngajadikeun beunghar dohir batin. Naon sababna? Mungkin oge kagali ieu teh. Di mana pan ari sifat urang mah fakir. Sifat Allah goni. Allah mah goni istighnaan kulli masiwa. Teu butuh kanu sejen Allah mah. Pikeun anjeunna jadi kuat. Urang mah butuh ka Allah di mana urang hayang kuat. Urang butuh ka Allah di mana-mana urang keur gering supaya sehat. Urang butuh ka Gusti Allah dina nalika urang sehat mayengkeun sehat urang. Ta rasa fakir kudu ditancepkeun dina hate. Artina fakir teh lain secara dohiriyat teu boga naon-naon ya urang rupek ya. Fakir teh hate kudu nancep banget butuh dina sagala tingkah. Kasaha banget butuhna? Ka Gusti? Ta eta fakir. Sing horeng dina hikmah ieu saur Kiai Musonib di mana-mana muridin fakir lebaran musuh kates teh. Jadi lain menuju kana rugi hungkul keur untung ge urang kudu ngaku fakir. Naon sabab? Butuh ka Allah mayengkeun untung. Butuh ka Allah ieu untung teh jadi berkah. Dohiriyah untung hate kudu fakir. Katesnya matakan judulna dia lebaran musuh dina hikmah ieu. Artina lain ngapakir-pakir maneh ieu teh. Ieu kudu ditancepkeun ieu rasa fakir dina diri urang. Karena urang mah teu bisa naon-naon. Urang gubrag ke alam dunya butuh ka Allah ngagedekeun urang. Pan ti orok, ngoronang, nangtung, leleng kahalu, bisa lumpat, ngabutuhkeun saha eta? Gusti. Tuh, berarti fakir urang teh. Jadi sifat aslina muridin fakir. Eta definisi fakirnya. Jadi bunga teh di mana fakir berarti muridin. Pan lamun secara teu dijelaskeun kieu mah berarti aneh cenah berarti muridin kudu teu boga duit ieu. Bahasana gitu kan. Berarti muridin kudu naon? Kudu rugi terus berarti ya atawa gering muridin teh. Berarti teh lebaran musuh. Ternyata rasa fakir dina hate tancepkeun. Fakir teh eta teh terjemahna butuh fakir teh. Butuh kana pitulung eta fakir. Matakan dina keur ngadungali dari pakoh teh fakir. Kartos. Jadi gitu. Belajar tanamkeun dina hate teh fakir. Berarti banget rasa banget butuh kana pitulung Allah dina sagala tingkah. Gitu. Eta fakir. Berarti muridin nancep hate fakir
ya berarti eta bunga pikeun muridin. Pada saat harita atuh ditaekeun eta teh darajatna muridin teh. Hibar eta teh batinna. Malaikat rahmat ge atuh eta mah naon marangan. Marangan eta teh. Malaikat rahmat. Tong boroning di imah urang, tong boroning di pagawean urang, di kasab urang. Urang keur naon keur tibra oge malaikat rahmat marangan. Dina sarenghapan deg dina hate urang, jantung urang berdebar, tapi eta aya rasa fakir, rasa banget butuh kana pitulung Allah dina sagala tingkah. Eta teh ngajantenkeun nur Allah, ngajantenkeun cahaya. Keur sarena oge diaping dijaring dijaga diriksa cek bahasa kolot teh. Tina naon? Tina godaan-godaan iblis. Matakan tanjengkeun asa fakir. Matakan pantes cek kieu musonif. Muridin fakir ciri alamat muridin lebaran usul. Ya, tah bakal seueur pamerena berarti ti Allah. Eta maksudna teh. Jadi puntennya sadayana ye. Dina keur kaayaan untung ulah ditinggalkeun sifat fakir. Dina keur kaayaan amis oge keur kaayaan sehat. Urang keur kaayaan sehat masih butuh kana pitulung Allah. Naon mayangkeun sehat urang. Ulah kieu urang misalkan keur gering banget kana pitulung Allah. Allah nulungan urang keur gering sehingga diganti ku cager. Ari geus cager emang teu butuh deui ka Gusti Allah. Butuh eta teh ka Gusti Allah. Naon mayengkeun cager. Tandana muridin fakir berarti eta teh wusul muridin. Lebaran wusul. Tah tandana pamitos lebaran wusul bareng sareng seueur pamere ti Gusti Allah. Ciri alamat beunghar eta muridin. Mun ngaku sugih ku Allah moal dibere ku Gusti Allah. Gusti abdi mah beunghar. Atuh cek Allah teh atuh beunghar mah geus teu layak disumbang ya. Teu layak dibere, naon sabab beunghar? Matakan ayat dalil dina Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Naon sedekah mah kudu keur jalma fakir. Urang beunghar berarti mau dibere ku Gusti Allah. Hok markendawang dirinya. Teu butuh kana pitulung Allah, sok markendawang. Moal dibere ku Gusti Allah. Berarti mun hoyong dibere ku Gusti Allah kudu ngaku teu boga. Nah cenah kang ngaku teu boga berarti bohong atuh ka Gusti Allah. Emang urang boga naon? Tingkah tajali apal ya ketika urang ngaku teu boga. Kumaha tingkah tajali apa? Berarti fana fil apa? Eueuh urangna ngan aya Allahu ketika urang sehat. Eueuh urang sehatna manggih Allah anu nyehatkeun tuh sehat teh pan teu diakukeun sehat urang. Tapi Allah nu maparin sehat. Ketika urang kuat teu ngaku ieu kuat urang. Tapi Allah anu nguatkeun urang. Akukeun urang malem pandoib. Laras kitu. Berarti sesuai fakta atuh henteu ngabohong ka Gusti Allah. Laras kitunya. Karena tingkahna tajali apal. Ketika orang kuat tong diakukeun diri kuat. Ketika orang pinter tong diakukeun orang pinter. Da Allah nu minterkeun urang. Pan sifat ilmu teh nu Allah, lain urang. Jadi ketika Allah tajali ku sifat ilmu ka diri urang, urang teu diakukeun eta teh pinter urang, da urang mah bodoh, urang mah jahlu sabenerna mah. Efekna kumaha? Henteu sombong. Henteu takabur. Jadi ketika urang pinter akukeun ka Allah urang teh bodoh. Lamun urang aku pinter berarti sifat ilmu teh
urang berarti. Sedangkan wajibul akli Allah ngagaduhan sifat ilmu, lian Allah teu ngagaduhan sifat ilmu, tah tajalli sifat. Berarti ketika urang aya akukeun urang teu boga. Namun sabab sagala nu aya lain nu urang. Sagala nu aya nu Gusti boh hartana, boh diri urang, boh hirup urang, boh pamajikan urang, boh anak urang, lain nu urang eta teh sadayana anu Gusti ita. Jelas kitu nya. Berarti layak ya dalil innama sodaqatu lil fuqara wal masa. Ketika orang fakir, ketika orang miskin, layak ku Gusti Allah diberi santunan. Tah didinya maksudna teh muridin teh makom muridin lebaran musul teh eta. Pinter ieu muridin. Matakan ieu ngaos sing eta nya, sing kanan sing katos ieu. Upami lieur keneh misalkan, hayu ulang-ulang dia teh arsipna. Supados ieu kagali dengan satu harapan dina hikmah ieu urang isukan pageto ieu hate teu leupas dina sifat fakir. Karena memang eta sifat urang. Gitu. Mun hoyong dibere ku Gusti Allah kudu ngaku teu boga berarti. Ingat tingkah nata jali apa nata teu bogana naon urang. Da sadayana ge nu gaduhna Gusti Allah. Berarti teu pembohongan fakta ieu nya. Henteu ngabohong payunan Gusti Allah. Karena sagalana ge nu Gusti Allah. Abdi mah teu boga bisa. Ketika orang bisa akukeun lain bisa urang. Eta teh bisa na Gusti. Teu pembohongan fakta eta nya henteu nya. Tajali sifat. Teu boga hirup leres. Nah, pan nikang cenah hirupan urang hirup ya. Terus ai hirup di urang saha nu ngahirupkeun? Gusti, coba lamun Allah teu ngahirupkeun urang, apa urang di alam dunia hirup? Henteu pan nya. Berarti hirup teh nu saha? Nu Gusti wajibul akli Allah ngagaduhan sifat hayat. Lian Allah maut. Berarti ieu urang. Anu mah ketika orang hirup teu ngarasa diri boga hirup nyaksi ieu hate Allah nu ngahirupkeun urang. Jadi ketika hirupna ge teu aya kasombongan, teu aya takabur, teu aya naon berpoya-poya, teu aya ukuranana nyieun acara kagoplahan sehingga poho ka Gusti Allah. Naon sabab ieu hirup lain nu kuring, tapi Allah nu masihan hirup ka diri kuring. Matakan dina samenit ulah ngukur isukan pageto atanapi 2 tahun 5 tahun 10 tahun 20 tahun kaharep ieu nikmatin hirup urang kaharep samenit eta teh nikmati Gusti Allah. Matakan ulah ningali rugi dina diri urangna, tapi ningali ieu hirup urang samenit eta teh paparin ti Allah hirup urang. Upan cenah Kang Batur ge loba nu hirup sok datang ka kuburan ayeuna. Tingali tuh parentulna kuburan, tutungul kuburan. Lamun urang awas kasajatini berbuat eta ahli kubur teh ngadua ka Gusti Allah nyuhunkeun permohonan, Gusti abdi paparin kasempetan hoyong kembali deui ka alam dunya sajam we Gusti. Teu aya sanes dalam sajam eta abdi bade ngalafalkeun kalimah tauhid la ilaha illallah sareng astagfirullahaladzim.
pasihan kasempetan abdi Gusti kembali deui ka alam dunia, abdi bade melafalkeun jeung nyaksi la ilaha illallah. Tuh, urang ayeuna hirup batur mah eta teh protes ka Allah atanapi nyuhunkeun ka Gusti Allah hoyong kembali deui ka alam dunia. Ieu urang aya di alam dunia, urang masih kena ku Allah dipaparinan kasempetan pikeun naon? Pikeun ngucap lapad atanapi kalimat tauhid. Saksikeun ieu dina diri urang. Saksikeun ieu sir urang, hate urang ngaku yen teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan siang kalawan wengi iwal ti Gusti. Tah samenit oge matakan cek hikam ke kadituna ngabahasakeun muridin bisa kabeli surga ku samenit. Luar biasanya. Naon sih? Naon teh bisa kabeli surga? Nancebna dina hate tauhidna. Mana la ilaha illallah. Teu aya deui anu gaduh ilahun. Ai ilahun teh pangeran anu ditaatan ku sakabeh makhluk. Cek Allah aya, cek Allah hirup, cek Allah bisa. Tah eta teh ilahun. Saha ilahun teh? Ilallahi Gusti. Teu aya nu gagaduhan ilahun kecuali Gusti Allah. Tancapkeun dina hate teh kitu. Matakan bahasa hikam ke dina munajat disebutkeun muridin bisa kabeli surga ku samenit. Atuh nyaksi muridin hatena teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan siang kalayan mengi angin Gusti Allah. Tauhid matakan salamet hiji jalma ketika nancep dina hate tauhid. Berarti teu aya syirkun, teu aya musyriknya. Tajadina innama shadaqatul lil fuqara wal masakin, sedekah mah keur fakir. Nya, urang beunghar berarti moal aya dibere ku Gusti Allah. Ayo Kang Ade, pade beunghar kan. Naon beunghar? Oh, boga hirup. Nya, boga bisa, boga kuat, boga segala macemna. Oh, berarti geus layak dibere kitu ya. Geus layak menang naon cinan. Benan BLSM. Ya. Oh, tuh layak menang BLT. Namun sababna cenah eta beunghar. Goni sedangkan teu aya deui anu goni kecuali Gusti kitu. Jadi nu layak dibere mah nyaeta anu fakir. Ya, berarti mun hoyong dibere ku Gusti Allah kudu ngaku teu boga, abdi mah teu boga bisa. Ya, abdi mah teu boga hirup, abdi mah teu gaduh nanaon. Ya, nu aya di diri abdi sadayana oge anu Gusti. Tuh, tah eta bakal dibere ku Gusti Allah. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Ieu teh dalil secara ahli tahqiq mah diguar ieu teh. Ahli hakikat ngaguarna kadinya pan ari secara dohirnya mah ieu teh dalil sedekah. Anu layak dibere sedekah teh fakir miskin atanapi bab zakat fakir miskin mualaf amilin gorimin fisabilillah hamba sahaya pan eta nu layak di mustahik teh nu layak di pasihan zakat nu layak di pasihan sedekah fakir jeung miskin ai urang aku beunghar mah tuh moal andeun kumaha yuk kurana bahasan hakikat ya. Matakan ulah sungkan-sungkan tancepkeun rasa fakir dina hate. Tancepkeun artina ieu banget butuh kan tapi tulung Allah dina setiap tingkah. Fakir tadi sebabna. Berarti layak berarti dina hate tos nancep aya rasa fakir. Layak eta dipasihan ku Gusti Allah. Matak mun hayang dibeungharkeun ku Allah. Saur ke musonif. Mun hayang dibeungharkeun ku Gusti Allah berarti ngaku diri teh kasipatan fakir. Mun hayang dibisakeun ku Gusti Allah ngaku ieu diri teh teu bisa. Engke bakal dibisakeun ku Gusti Allah. Oke.
Matakan pamitos kitu tahakkok bi ausopika ya muduka bi ausopihi. Ya dina jamil mugni. Saur Kiai Musonib nyebatkeun. Aku sifat anjeun ku anjeun. Ya. Engke sifat Allah dohir dina diri anjeun. Sifat orang naon sih? Eueuh banyak Adam. Sifat orang hadis. Ya, robah-robahan. Sifat orang lemah, sifat orang hina, sifat orang bodoh. Kitunya. Tah eta sifat orang akukeun eta teh sifat orang. Tah engke sifat Allah dohir dina diri anjeun. Matakan tahakkok bi ausopika ya muduka bi ausopihi. Matak muridin mah lamun keur sagara ripuh teh eta teh keur fakir. Ya. Lebaran eta teh. Pan ari keur saat-saat ripuh mah teh rasa fakir teh kuat. Rasa banget karena pitulung Allah teh kuat. Harus gitunya. Sugan misalkan sombong-sombong aja lah sugan kepakir. Nah, hai mah. Mau minta ka usah. Sugan kitu sumpang teu aya nya. Kadang-kadang anu beung hargepan hayang beal teh. Kut dipotokeun imah batur pan. Imah sorangan pan ku kerabi gitu dipotokeun imah batur gitu. Artinya ketika aya rasa fakir teh eta teh bagus eta teh. Rasa fakir. Ya, keur pakir hate muridin berarti lebaran. Duh, kuring loba pangabutuh tapi teu kacumpenan. Wah, ieu teh lebaran ye pikeun diri kuring. Lebaran. Ulah berarti hate. Ya. Dan aya gejana jalma sifat takabur ku pedah sagala teu boga. Nya, moal. Jadi lamun urang ngaku sagala teu boga, ngaku hina sing nyamut man tawaddoa rafa'ahullah. Nu ngaku hina di hadapan Allah eta bakal dimuliakeun ku Gusti Allah. Man takabbara wa do'ahullah. Sajalma anu takabur di hadapan Allah eta bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Mantak nu takabur mah jalma sombong. Nya, jalma sombong moal wakan di maotan ku Gusti Allah. Salagi can katingali eta jelema dihinakeun ku jalma. Kade. Katakan ulah sombong sing kade. Ulah takabur sing kade. Komo urang muridin. Komo urang salikin. Hate keur menuju arah-arah Allah. Bah dipahing kacida, sombong jeung takabur. Berarti hate can ngaku diri urang teh fakir. Ya. Menjalma sombong pedah beunghar misalkan. Engke can pakir katempokna ku jelema ku Allah moal waka di maotan. Naudzubillah min. Sinahina heula. Katingali ku jelema misalkan ngesina kakarak tah di maotan. Pedah sombong keur beunghar. Tapi lamun jalma beunghar ieu. Ieu mah jalma beunghar tawado. Pan emang timbulna pasti kitu engke teh. Jalma beunghar hate ngaku fakir di hadapan Allah. Timbulna teh jalma beunghar teh tawado teu melak cangkeng dina tarang. Nya, tawado. DPDP handap asor. Pan jarang-jarang anu beunghar popoyong kodan leumpangna. Nya, punten jarang-jarang nu beunghar kitu. Nu aya nan wah, tuan takur. Gitunya walu-waluan gitunya. Jarang-jarang. Jadi ukuranana lamun keur beunghar ieu mah tawado nya. Teu ngarasa hebat lamun keur pinten. Ih, pangorsana hebat be atuh kuring. Tah teu ngarasa kitu. Rajin mere mawe ka sasama. Eta teh kalah ka beuki naon? Beuki beunghar hirupna. Eta teh jalma beunghar kitu. Tandana jalma beunghar anu makin beunghar hirupna karakterna teh tawado dina nalika beungharna. Ya, mere maweh ka sasama, talang tulung kanu butuh,
tak eta teh teu matak ngurangan hartana nu beunghar, bahkan eta teh nambahan kabeungharanana. Jadi tapi tahakuk bi ausopikanya, tahakuk bi akhlakillah. Hate tahakuk ya, ketika nulungan batur teu ngarasa kuring nu nulungan, tapi Allah anu ngagerakeun kuring, da ieu mah lain kakuatan kuring, berarti Allah ngamaparin kakuatan ka kuring mere atanapi nulungan ka batur. Jadi teu sombong. Ku talang tulung lagi. Lain kuring tadi mah. Tapi Allah nu nasorupkeun kuring sehingga daek mere ka batur gitu. Jadi teu diakukeun sadaqah. Ta eta teh teknik-teknik para waliullah ternyata. Teknik-teknik atanapi tata carana para wali. Nya, pan urang mah beunghar saeutik sombong. Beunghar atuh kalakap beuki pakir kitu nya. Beunghar saeutik sombong. Kedeung deui pakir deui eta teh. Tapi beunghar ya. Tawado. Sehingga talang tulung mere mawe tambah beunghar. Ta eta teknik-teknik para waliullah kitu. Makin beunghar eta teh. Ya. Jalma nu disebut hebat ku jelema sabab pinter misalkan, tapi manehna teu ngarasa hebat, atuh pasti beuki pinter eta teh hirupna. Beuki pinter. Tapi mun ku batu disebut hebat, diaku ku manehna kuring nu hebat. Heueuh pan aing mah hebat misalkan. Eta mah bakal hina deui sakedeung deui ge. Dihinakeun ku Gusti Allah. Dibere nu alus tapi sombong. Cecek Allah teh maneh macan kuat dibere nu alus, sombong soalna. Geus digorengkeun deui ku kuring cecek Allah. Keterangan ahli marifat tanda-tanda jami hirupna rek ruksak. Ya. Atawa jalma bakal pisang saraweun hirupna di alam dunya. Saur ahli Allah ayat 3 ciri. Jadi ciri-cirina jalma-jalma bakal ruksak di alam dunyana atanapi bakal pisang saraweun hirupna. Hiji al jahlu bila ta'allumin. Hiji tah. Naon teu boga ilmu ngan ngaji. Tekan pentingnya ieu subhanallah ngaji teh. Mun hiji riungan ngaji artina majelis ilmu disebutna subhanallah sebenarnya. Hibar ya teh disebutna riyadul jinan. Taman-taman surga di alam dunia, riungan-riungan majelis ilmu. Matakan istighfar na jalma nu bodoh mah teu kudu geus astagfirullahalazim. Hadir we dina pangajian asal ikhlas. Teu pretelan pan eta teh. Ya. Jadi hiji al jahlu bila ta'allumin, teu boga ilmu ngan tara daek ngaji. Jadi mesin keto salat oge eta teh pisang saraweun hirupna. Naon sababna atuh bodoh ada salat lagi. Ya. Teu bisa tapi teu diajar. Eta mah pisang saraweun. Matak jalma tara diajar mah ulah dijieun sobat sing kade. Ulah dijadikeun babaturan. Ya. Ulah dijadikeun sobat eta teh bakal pisang saraweun hirup. Coba ngobrol jeung tara daek ngaji. Iya? Coba ngobrol jeung jalma bodoh kumaha ge. Atuh pagunyeng keur magunu, manehna we gunu pagunyeng-gunyeng buuk jeung nu gunu cenah teh. Moal beunang-beunang bukanya. Moal jalma bodoh ngaku pinter bahaya kan eta teh. Rumasakeun urang jalma bodoh, naon sabab matakan ieu keur diajar. Gitu. Ulah sampai tepikeun ka jalma bodoh ngaku pinter, ieu akhir zaman bahayana kitu. Betul. Jadi hindarilah dia yang berbahaya. Ieu saur Sayyidina Ali. Hindarilah dia yang berbahaya. Mana jalma bodoh ngaku pinter. Mana qasama dohri jahilun mutanasikun. Ya dina ta'limnya Syekh Jarnuji nyebatkeun.
Jadi ieu teh bencana besar anu maha dahsyatna leuwih ti tsunami jeung gempa nu kamari. Kamari gempa leuwih ti eta. Tandana rusak di alam dunia lingkunganana. Mana jahilun mutanasikun. Jalma bodoh ngaku pinter. Singkat ini. Tapi mun jalma bodoh ari rajin diajar moal bahaya ke urang. Moal da keur bodona ngaku bodoh eta mah berarti moal bahaya eta mah. Ya. Nu bahaya mah nu bodoh ngaku pinter. Ya, lir ibarat domba dihijikeun jeung serigala. Cik domba, aing mah baturan aing serigala aja. Moal salamet aing mah pasti paeh. Soalna lamun dihijikeun ya nya, sok disakanangkeun. Ya. Serigala teh suka bumi mah ajag. Ajag, ngerti teu? Ya. Sok domba hijikeun jeung ajag. Isukan saha nu aya? Anu aya jeung nu eueuh. Atuh nu aya ngan syukur ajag hungkul. Domba mah da paeh. Geus paeh teh di eta dilahap ku manehna. Nya disanta. Matakan lir ibarat kitu jalma bodoh ngaku pinter lir ibarat ajag eta teh. Lir ibarat serigala matakan ku urang ulah dideuketan. Ulah nyobat jeung jalma kitu. Ngaruksak. Ya, ngaruksak. Atak Saul Waisal Qarni ngabahasakeun kieu. Aing mah daripada dibaturan ku jalma anu teu eling ka Gusti Allah mendingan aing mah sorangan. Matakan bahasa suku Badawi teh emang leres-leres Waisal Qarni mah. Da bumi na ge di sela-sela babatuan. Waisal Qarni matakan teu ngahiji aing mung ngahiji-hiji ngariung bam ngababaturan jeung jalma-jalma anu rupa katena teu eling ka Gusti Allah. Berarti jalma anu bodoh eta. Mun urang campur jeung jalma anu teu eling pasti urang kabawa teu eling. Matak jalma teu eling mah ulah sok dibaturan antepkeun we sina sorangan. Antepkeun sina sorangan. Eta nu kahiji. Anu kadua tanda jalma arek disangsarakeun ku Gusti Allah nu kadua wal amalu bila ilmin wa ikhlasin. Ibadah mah oso ngan teu make ilmu. Salat teu make ilmu. Di mana amal soleh teu make ilmu pasti eta moal bisa ikhlas dina amal solehna. Ya. Eta teh eueuh paedahna eta jelema. Matakan cing matan subhat karangan Ibnu Lusan kan pakuluman bigoin ilmi ya amaluhu madudatun latuk balu. Di mana-mana ngamal tanpa ilmu boro-boro diterima ku Gusti Allah latuk balu ditolak ku Gusti Allah. Teu teu nyaho ilmu. Matakan penting ngaji teh. Amal solehna kalahkan nyiksa ka dirina. Ya, ripuh eta teh. Eueuh bagian pikeun dirina kabagjaanana. Hirupna teh kitu, ripuh. Di dunia salat teu eureut. Ya. Eta teh lantaran teu make ilmu dina salatna jeung berarti teu ikhlas jadina. Eueuh nu ditarima ku Allah eta ibadahna. Datang ke akhirat teu hanyat-hanyat di neraka. Naudzubillah min. Eueuh salat nu ditarima soalna. Eueuh ibadah nu ditarima. Eta mah ibadahna malah ngundang panyiksa. Mata singkadenya amal teu make ilmu, amal teu ikhlas, eta jalma anu hirupna bakal sangsara. Eta nu kadua. Nu katilu, wal hasanu ma takaburin. Ku Allah diberi alus ngan dipake takabur. Sombong. Eta kitu teh bakal dicokot deui ku Gusti Allah. Nikmatna. Berarti mun beunghar pakir deui nya. Mun untung rugi deui. Dirobah untungna jadi rugi. Beunghar dirobah, beungharna jadi fakir. Jadi malarat. Dabongan sombong saur Allah teh mau mun pinter tereh pikuun.
Mun pinter dipakai sombong maka tereh pikun jadi bodoh deui berarti. Ruksak gara-gara takabur. Matakan ketika nikmat dipaparin ti Allah ka urang sing kade. Tingkah urang ulah takabur, ulah sombong. Atuh takabur jeung sombong mah berarti tingkahna naon? Kafitnah we. Ngalaksanakeun kewajiban Allah teh kafitnah. Naon sababna? Sabab sombong. Teu ngakukeun eta teh nikmat ti Gusti Allah. Sing kadenya mata eueuh bejana jalma fakir. Dedepongan popoyong kodan atau napi padang kerang pedengkreng sombong nya jalma fakir mah pan teu aya anu sombong ayo cenah kong eta mah jigana 1000 hiji nya aya oge jigana nya kurmas fakir sombong ya sombong balas fakir ya kadang-kadang aya tapi na teu aya rata-rata gitu. Wah cangkeng dina beheung misalkan balas fakir. Jadi nu ngaku fakir mah murungkut we nya. Murungkut jiga manuk puyuh geuningnya. Murungkut. Ngudupruk we cicing manuk puyuh boro-boro hayang jalan-jalan. Naon sababna fakir? Hayang mendingan ngaji hikam cenah mah. Terbuka duit mah miliaran jika nangis ka Paris Prancis enak gitu. Nya. Jadi cek batur hebat hebat di mana ieu mah boro-boro hebat ieu teh fakir kuring teh jangan sababna pinter nu Allah hirup nu Allah harta nu Allah bisa nu Allah eueuh nu kuring mah matak fakir ieu kebogana naon kuring ta eta teh bakal dibere ku Allah dan aku fakir ta eta teh bakal diberean. Matakan dalilna dina Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tapi ku ahli hakikat mah eta teh kan sanes dimaknaan ku dalil secara dohiriyah tapi secara hakikat. Akukeun ieu diri urang kasipatan ku sifat fakir kitu nya. Akukeun engke Allah ngadohirkeun sifat Allah dina diri urang. Mun teu kuat jadi kuat orang teh keur naon dikuatkeun ku Gusti Allah. Matak akhirna mah keur ahli Allah mah nu ngomongna di Mekah kadenge ka dieu. Naon sababna? Da lain ceuli manehna. Da saur Allah aing jadi ceuli maneh. Ya, sehingga ngomong di Mekah kadenge ka dieu. Jadi lamun urang ngaku sifat urang ku Allah bakal didohirkeun sifat Allah di urang. Naon gagah? Urang ngaku gagah, kuat urang ngaku kuat, bisa urang ngaku bisa, beunghar eta beunghar nu urang, pinter eta pinter nu urang, pan eta sadayana ge sifat Gusti Allah. Lajeng. Mana tadi? Pal muridunnya pal muriduna mangka ari anu ngarepkeun wusul ka Allah kabeh eta yasuruna barungah itu muridun bil pakoti ku sabab pirang-pirang pangabutuh. Jadi di mana loba pangabutuh eta teh ciri alamat rek dibere ku Gusti Allah. Da Allah mah mere teh sok kanubut betul. Matak dina Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara teh lil fuqara tel mana eta teh jalma anu butuh. Matak butuh teh sifat abdi eta teh nya keur beunghar butuh ka Allah nganggarkeun beunghar abdi. Keur cager butuh ka Allah nganggarkeun cager abdi. Keur gering butuh ka Allah mindahkeun gering kana cager cik sok irahna sok teu butuh ka Gusti Allah berarti sadayana jalmi butuh ka Gusti Allah. Keur gering butuh ka Allah nya mindahkeun gering jadi cager geus cager misalkan teu butuh deui ka Gusti Allah butuh keneh ka Gusti Allah mana butuhna nganggerkeun cager urang ku Gusti Allah nya butuh keneh. Coba misalkan aya we misalkan cager terus urang ngaku naon teu butuh ka Gusti Allah keur cager eta teh ku Allah cagerna dieuweuhkeun deui. Naon sababna teu butuh ka Gusti Allah.
dina nalika cager nya pan ripuh Gusti Allah keur macager di keur kamari gering enak cager terus boga rasa teu butuh deui ka Gusti Allah naon mayangkeun urang dina cager isukan dikeringkeun deui eta teh aing pan ripuh eta nya geus cager gering deui duh aing mah geus matak nikmat teh kabagi tilu hiji nikmat ijad mana nikmat ijad pindah tina eueuh kana aya dua nikmat imdad nganggerkeun nu aya tilu nikmat imhal mah nikmat mun anjeun ku Allah diberi nikmat anjeun teu syukuran tapi ku Allah teu langsung disiksa eta nikmat imhal ya nikmat imhal coba mun langsung ku Allah disiksa dalam dunia jadi juga mau manggih jelema nu regejeg mah nya misalkan migoe dosa langsung gelenceng sirahna nanti ditebas ku Gusti Allah langsung misalkan migawe dosa deui rampung misalkan naon subhanallah tah urang teh baheula teh tukang migawe dosa dugikeun ka ayeuna turun anggar we awak urang kieu keneh nya kieu keneh urang bulat ti akil balik teh pikeun kain migawe dosa mah angot-angot mega dosa wae ngapa dosa wae tapi kekekene badan urang sugan anu rampung sugan penteu nya dan misang begitu pan aya imhal matakan ieu teh nikmat imhal tah bagi jalma-jalma anu pinter mah kuat teuing mikiran kadinya urang tadi isuk megawe dosa sugan ku Allah tebas sugan suku urang nu kencal gelenceng naon sama urang mega dosa tadi sore mega dosa deui gelenceng anu katuhu misalkan terus puting migawe dosa deui leungeun urang nu katna gelenceng jigana moal aya jelema nu eta nya tamatakan subhanallah itu nikmat Gusti Allah ieu teh nikmat imhal ya lamun ku non urang migawe dosa teu ku Allah langsung disiksa. Artinya berarti di alam dunia diberi kesempatan keneh ku Gusti Allah. Sadayana dosa kecuali musyrik atanapi keluar iman eta teh sadayana dihampura ku Gusti Allah. Jadi lewat salat subuh misalkan orang salat subuh sering liwat orang teh. Abi kan itu 30 kali namareun kitu. Jika nonton 30 kali awak mulai belegeran mukanya lamun nikmati malah teh eta wah coba mah buat sekali leungit misalkan panon hiji liwat 2 kali leungit panon 2 rampung misalnya leungit katilu mah ceulik bibir diseset tah eta teh eta ukuranana nikmat imhal. Ketinggalan sholat kekarak 2 kali jika nang tergeje ukurannya segala macam. Ta eta teh nikmat imhal. Jadi nikmat kabagi tilu imdad, ijad, imdad, imhal. Li'annaha kana sanyanya itu pakoh. Etan nusri'u ngagancangkeun itu pakoh biwusulihim kana wusulna itu muridun. Limaksudihim karena maksudna itu muridun ibadah tepan hayang usulnya keur ibadah hayang usul Allah Ta'ala mere fakir netes semplak nincak semplak artina nahate Allah Ta'ala nancepkeun rasa fakir dina diri urang naon banget butuh karena pitulung Allah jadi ketika netes semplak nincak semplak nage da ieu hate ngaku fakir ka Gusti Allah oh eta teh dipaparinan naon urang teh maparinan sinyal kana takdir ditaalukeun tina Lauhil Mahfuz kana sinyal urang nya ditaalukeun sabab Allah bade maparinan pitulung ka urang sabab Allah arek mere ka urang ieu ditandaan ciri alamatna urang aya sinyal banget butuh kana pitulung Gusti Allah. Jadi eta teh ciri alamat tereh wusul eta teh. Matakan ciri alamat wusul teh eta fakirna murid eta lebaran wusul. Jalma taroki sagala aya, sagala kacukupan, senang hirupna, biasana mah sok lila. Sok lila wusulna. Atuh semua rasa cukup we cenah teh.
Sagala nu aing ongkoh taroki tapi segala nu aing sebenarnya mah salah oge tanya salah. Jadi ciri alamat susah rezeki hiji nu dilaknat susut rezekina teh eta rezeki jalma-jalma anu dilaknat susut rezeki. Dua nu naon nu ibadahna can nepi kana makom sobar ya. Jadi hese rezeki eta sanajan tukang ibadah ge hese can sobar can makom sobar ngaji ngarasula keheul ngaji nah eta can sobar dia ngajina nya dina ngalakonan ibadah teh teu tiis hate kitu nya ngoban mah apalagi aya narek Ramadan aing pilihan heula imam ieu aneh ya bisa sajam 2 jam ya tarawih kan jadi kitu berarti tandana teh ieu lah eta mah teh teu sobar berarti teu dina ibadah nah hese rezeki eta mah tin ciri amat hese rezeki. Jadi sababna can nemrak sobar dina ibadah. Nu kadua anu katilu nuker taroki jeung suluk. Jadi eta biasana tapi henteu sadayana kitunya. Ieu mah biasana matak mun muridin keur taroki rezeki ngurangan eta tanda rek diwusulkeun ku Gusti Allah. Tapi ieu teu pasti saurpun guru teh teu pasti. Artina aya oge muridin anu luar biasa kitu rezekina. Teu seuseut rezekina. Matakan ya kudu dijadikan sinyal pikeun urangnya nya kudu dijadikan sinyal di mana-mana keur rupak dina hate urang nya dina hate urang jadikeun sinyal ieu wusul ka Gusti Allah ku karupekan eta ulah kapitnah dina kurupek nya urang keur suluk jeung taroki misalkan aya karupek jadi melehoy atanapi henteu ngalanjutkeun suluk jeung tarokina berarti urang kapitnah nya eta sabeuna mah ciri alamat urang bakal wusul dina kerupek. Terus orang ke dina ieu, ke dina jembar, ya, ke dina bastu, ke dina jembar hate, atanapi segala macam gernah we dohir secara dohir ya. Sing inget ulah sampai dugikeun ka fitnah ya urang. Dina keur kaamisan ieu, dina nikmat-nikmat kauntungan ieu. Ka fitnah tina naon? Ka fitnah sehingga teu ngalaksanakeun ibadah, teu ngalaksanakeun kewajiban, teu ngalaksanakeun ngaji. Intina sapertos kitu. Sing kade dua perkara ieu urang ulah ngajanikeun fitnah dina diri urang. Ya, aing gara-gara ngaji suluk jeung taroki misalkan ajengan susah terus misalkan henteu kitu. Beraku ingin urun ngaji yeuh. Urun ngajina. Ta eta teh cek setan eta pan hayang kitu kuring mah cek setan teh supaya maneh kitu. Sing horeng mah eureun makin luar biasa. Makin ripuh eureun suluk jeung tarokina. Tah benar-benar jadi ukuranana suluk jeung tarokina tenang tenimbul makom ikhlas berarti nya tenimbul buktina mana eureun ngajina eta mah hayang duit we berarti suluk tarokina nya lain hayang usul ka Gusti Allah teh nyaho mah di mana naik makom sobar jadi makom ridho di mana makom ridho saciduh mentu saucap nyata naon sababna sabab ieu hate pelonganana sifat fakir gitu eta teh bakal beunghar leuwih ti nu kamari eta teh ya makom sobar kan saujrat satangga di ini makom ridho iya eta dah pokona mah intina mah ulah urang kadenya ulah kapitnah dina setiap kaayaan 5 karena perkara pihanu tetep itu mah itu sebenarnya logatan mah saalitnya logatana saalit di hikmah anu kasih teh sebenarnya saalit cuman kapungkur guru teh ngajelaskeun panjang lebar sapertos kieu supados teu aya naon supados teu aya miskomunikasi tentang penjabaran ieu nya muridin fakir ciri alamat wusul gitu. Jadi dina fakir dina muridin eta teh lebaran wusul. Upami teu dijelaskeun sapertos kieu jadi bingung cenah. Berarti aing kudu miskin heula gitu nya. Sok pada mah lain kadinya arahna tahakkuk nya. Tahakkuk dina sifat dirina muridin. Nya tandana Allah bakal indiroz ku sifat anjeunna. Kartos. Akukeun sifat diri urang mah bodoh teu aya kitu nya fakir kitu pan nya bodoh jahlu doib lemah urang akukeun pan sifat-sifat manusia mah kitu hina ta eta teh ciri alamat sifat-sifat Allah indiroj dina diri urang matakan disebutna fakir muridin sama dengan lebaran wusul ka Gusti
Allah. 5 karena perkara pihak nu tetep itu madina itu pakoh minazulli tina rasa hina wa qasrin nafsi jeung pendek nafsu. Pondok nafsu teh begang eta nafsu teh cungkring nya. Ari di urang mah pan nafsu teh jangkung badak di urang mah nya. Gagah mata urang mah ketika naon coba ketika perang jeung nafsu teh urang eleh wae. Nafsuna tuh dibere susu dibere naon segala kurang sehingga emot ngaku pakir teh eta teh ngabegangkeun nafsu ya ngabegangkeun nafsu hartina kakuatan syahwatun nufus eueuh dina diri urang jadi ngarasahin teh ngaleungitkeun rasa syahwatun nufus ya dina diri urang ari syahwatun nufus teh leungitna ngabahasakeun ku dua rupa syahwatun nufus itu penjelasan guru masih kena panjang saeutik deui nya kedengnya syahwatun nufus teh dileungitkeun ku dua perkara dipun nafsi bihom sati asya bimudawamatu zikri wa tafakuri jadi mayang tafakur mayang zikir mayang ngajina eta ngalemahkeun syahwatun nufus. Jadi aya mah aya nafsu teh angannya ngan nafsuna teu begang kitu nya. Nanti henteu lintuh. Nya. Nafsu teh jadi naon teh begang leutik kitu nafsu teh. Leuleus ngudupruk. Jadi sehingga orang di mana-mana perang jeung nafsu urang eta kulantaran nafsu teh geus begang geus lemah, geus ngudupruk urang teh meunang wae kitu. Urang teh merdeka wae hari teh kapitah ku nafsu nya ieu nu kasinggung mah geuning ngir we sing tadi zaman kitu atuh urang pasti dina keur perangna jeung nafsu dan nafsu mah teh gering nafsuna teh keur gering harita teh meunang wae kitu nya jelema mun keur gering mah sok begangnya kitu tah nafsu di mana nafsu gering teh kitu nu kadua bil ibadatil kasiroh ku ibadah nu loba mata loba teh kudu saripuhna nya kudu saripuhna dina ibadah teh kudu saripuhna maka syahwatun nufus bahkan lemah ya mah beda kan urang mah neangan ibadah hampang-hampang hampang-hampang kadang sedekah anu 2000 lah sedekah isi 2000 ih budak teh ngamuk daripada 2000 mah sok hidupan budak teh tong paling 2000 sedekah teh kudu teh nepikeun kaceurik cek bahasa guru teu punten ieu cek bahasa guru jang lamun sedekah teh kudu nepikeun kaceurik urang naon jeung ceurikan eta balas gede teuing sedekahna gitu jadi cenah 10.000 hampang eta teh jang sedekah 20.000 meusan cenah hampang jadi 50.000 rada berat eta cenah rada berat pan berat teh coba keur salat Jumaah teh ya koropak hareupeun urang mana kudu pilih ku aing gini berat mah 50.000 teh ulah salah rada tan 100.000 berat matakan teu bikin kaceurik eta ngasupkeun 100.000 karena koropak naon maksud aing teh 100.000 kudu ngasupkeun teh nyaho mah dina eta nasaku kanan teh mah 100.000 kasupkeun tah cenah jang sedekah teh kudu nepikeun kaceurik akibat beratna sedekah eta nu alus namanya kama saperti perkara tasurru nyapertikeun eta bunga nya saha al awamu nu barodo bil a'yadi ku pirang-pirang lebaran. Jadi ngabahasakeun lebaran teh pan bungahnya bunga ieu nyampertikeun bungahna jalma bodoh ketika lebaran ya mana jalma bodoh anu lebaran bungahna nu bodoh mah pan lebaran teh bungahnya bunga dadahareun loba baju halus puasa eureun waduh merdeka cenah aing sok padang jalmi-jalmi anu kuat anu tinggalin bulan Ramadan arek ninggalkeun kuring matakan sahari senan sapuputing teh eta teh dipake naon dipake eling ka Gusti Allah
soalna arek naon arek Ramadan arek ninggalkeun urang pan jalma bodoh mah isukan we lebaran isukan bisa ngopi isuk keneh bisa ngopi gitu kan tapi urang itu nya urang di mana ripuh lebaran berarti pikeun muridin di mana senang keripuh eta teh keur bodoh mah lebaran. Jadi kan duit misalkan duit terbuka kepercayaan batur eueuh lebaran eta teh sing kade waspada lebaran eta pikeun urang ya tapi bisa dikatakan lebaran teh lamun dina makom sobarnya makom sobar hari teh makom sobar mah eta teh laknat ngabahasakeun tadi aya laknat aya keur istijratnya istijrat sing kade urang kudu waspada ayeuna ketika aya pait aya amis dua-duana oge berarti kudu taekeun naon rasa fakir banget butuh karena pitulung Allah tah eta lamun tos nanjat eta lebaran pikeun muridin min naili syahwatihim tina hasil pirang-pirang syahwatna itu si awam itu bodoh teh min malabisa tina pirang-pirang pakaian nu dipake wa goiriha jeung lian ti itu malabis jadi kitu ulah sampai dugikeun ka naon atoh ku barang perkara secara dohiriah kos jalma bodoh sehingga ninggal geus teu puasa oge jadi merdeka kitu nya tah jadi eta teh cikal bakal lamun hate aya rasa fakir cikal bakal lebaran musul pikeun muridin mudah-mudahannya ku ieu urang pangaosan dina hikmah ieu dina setiap perkara ku Allah ditancepkeun rasa fakir dina hati urang sehingga setiap waktu setiap detik setiap saat urang dipaparin pituduh dipaparin segala macem dipaparinan segala endah ku Gusti Allah pikeun kasalamatan urang dunya dugikeun ka akhirat mudah-mudahan ku barokahna ieu pangaosan sehingga Allah taala maparinan panjang yuswa ka diri urang sadayana sehingga tiasa tepang di dina pangaosan anu kapayuna bari dibarengan ku kasehatan jasmani sinareng sehat rohani tur mugi oge ku kaberkahan di pangaosan dina usahana urang masing-masing dina kasatitian dina milari maisahna ku Allah taala sing dipaparinan kajanglaran kalancaran hasil dina sagala pamaksudan lancar dina sagala rupi urusan kenging rezeki anu berkah pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sareng mudah-mudahan anu teu damang mudah-mudahan sing disakeun ku Allah urang oge anu sehat sing dimayengkeun sehat ku Gusti Allah saterasna katunan-katunan urang ku berkahna ieu pangaosan mudah-mudahan sing janten jalmi-jalmi anu saleh tur salehah jalmi-jalmi anu sukses dunya sinan akhiratna mudah-mudahan oge ku berkahna ieu pangaosan ahli-ahli kubur keluarga urang anu tos teu araya ieu di alam dunya tos ngantunkeun ti payun mudah-mudahan mantena sing ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala sing diapunten dina sagala rupi dosa-dosanana sing dicampkeun dina pakuburanana sing dipapari nikmat di alam barzahna senantiasa dipupuk ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala nas'alukal ijabah ba'dal mazkur fi barakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikirna walillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi
kita salamina rahmat sinareng salam kita salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalamatkan abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkan abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi